Kasauran Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, idza asobat almar'atu janabatan, di mana-mana aya hiji istri aya dina kaayaan junub, modelkeun tas berhubungan badan jeung nu jadi salakina, summa hadat qabla an taghtasila mina janabati, tuluy ieu si istri teh kaburu haid manten memeh adus tina junubna, tahlam yakun alaiha ghuslul janabati wa hiya haidun, kade ieu si istri tong waka adus tina junub bari kaayaanana masih keneh haid, li annaha innama taghtasilu, karena sanyana ieu si istri pastina adus, patat huru bil ghusli tuluy bisa jadi suci ku sabab adusna, wahia latat huru bil ghusli minal janabati, sedengkeun ieu si istri teh moal matak bisa jadi suci ku sabab adus tina junubna, wahia haidun bari kaayaanana masih keneh haid, atuh fahida dahaba al haidu anha, di mana-mana si istri teh geus hilang haidna, geus saat haidna, ajzaaha ghuslun wahidun, mangka cukup ka eta istri teh sakali adus dengan niat ngahilangkeun hadas gede tina junub sareng tina haid. Wa kadzalika lau ihtalamat, nya kitu deui lamun mah hiji istri hiji awewe ngimpi jima wa hiya haidun bari kaayaanana masih keneh haid, ajzaaha ghuslun wahidun lidzalika kullihi, tah ieu si istri nalika engke saat haid cukup adusna sakali, walam yakun alaiha ghuslun, henteu kabuktian berat ka eta istri teh wajib adus, wa in kasura ihtilamuha, sanajan loba ngimpi jimana, hatta tathuro sehingga bersih heula minal haidi tina haid, geus bersih tina haid patagtasilu ghuslan wahidan, eta si istri eta si awe cukup adusna ngan sakali. Jadi lamun aya awewe keur haid ngimpi jima rek sakali atawa 2 kali ngimpi jimana, tah eta si istri eta si awewe tong waka adus, sabab masih keneh kaayaan haid, engke adusna nalika geus saat haid. Sabaraha kali wae ngimpi jimana adusna cukup sakali dihijikeun jeung adus haid. Niatna sami bae jiga tadi, niat abdi adus ngilangkeun hadas gede tina junub jeung tina haid. Wallahu a'lam bishawab.